Assalamualaikum. Wilujeng patepang sareng Kang Dagwal. Sampurasun kasadayana. Mulia orang sadayana aya dina kesehatan dimudahkeun dina milari bilik rezekina tur dibarokahkeun. Amin. Mangga kasadayana cara ketan. Dongeng Tilu Jawara episode ke-12. Di hiji lemur, di hiji peuting, harita teh mangsa janari leutik. Kadang wargana anu biasa nama geus ngahep-hep we. Aya dina alam mimpina masing-masing sare ngajajempling. Tapi waktu harita mah raribut we. Majar teh cenah keur maruman seuneu anu ngaduruk. Kahiji kanang domana mah geus eueuh keur dipindahkeun nah teh ngarek di ruang. Tapi na power cenah eta seuneu teh ngalentap ka imah numpang deketna. Teu sadar di tempat anu sejen nyaeta di balai desa. Aya 4 jalma keur ngacaloprak we geus diraponan ku hiji jalma anu ayeuna eueur ngalepaskeun babaturanana cenah. Sabab eta teh gegedung rampung teh nu katelahna si Kalong. Sakumaha kaundinga ieu si Kalong teh geus bisa ngalumpuhkeun 4 orang jalma sakitu wae. Manehanana dina gerakan anu cepet, dina tindakan anu kesit. Kadenge babaturana si Kalong anu di luar teh nyarita, "Kang, buru Kang, kumaha babarito hese teu?" "Ke sakedeung. Ayo botak ayo." Kang, iya Kang kana we." Ayo. Kang, nuhun Kang. Ayo Dit. Nuhun Kang, kaduga teu? Kaduga Kang, lompat kaduga. Babaturana si Kalong nu saurang mah asup tuluy manahanana mantuan ka si Kalong ngabeyeng eta babaturana anu kasela anu katelah si botak teh. Kaduga teu lompat kaduga teu bade botak. Kuring lipuh Kang, diteulan Kang, tapi suku majak-jak udah bisa lompat mah. Aduh, iya we terus kene jauh tetingkuhan di Borogon tadi aduh. Ayo kita bawa sebelum mana ada polo ayo buru bayang aing orang ngajaga ya bisa aya nu datang deui. Sanggeus kitu mah babaturana si Kalong teh ngabayeng si botak teh di bayeng ti katuhu jeung ti kencak. Ari si botak mah nalingakeun we. Punten ya. Ari si Kalong mah nalingakeun we bisi meureun aya jalma anu nalingakeun ka tempat eta. Dasar kudu kituna ieu 4 jalma teh bisa ngaloloskeun awakna ti eta lemur kakocapkeun geus aya di sisi lemur. Tungguan lah ya. Berang lah ya. Aduh Kang, ulah di dieu atuh bisi aya nu nyawankeun aya jalma anu udah ka dieu. Nyata aing teh arek nempo ulah bisa bari nalingakeun. Jamane botak kaduga teh lamun lompat ya tetingkuhana masih kene teu. Geus pati jag-jag ayeuna mah, tapi lamun lompat mah teuing yo. Karek bisa lompat banguna. Kitu mah tuh. Aya buru urang karek lompat. Sanggeus kitu mah, opatan lempang we. Anu duaan eta si Boloho jeung si sebelum mah teh jauh. Ti si botak ari si Kalong mah ti hareup. Miheulaan lempang bari luak lieu ka tukang pisi cenah aya anu budak. Kakocapkeun di jelo lembur. Eta kaayaan seuneu teh geus bisa dipareuman, malahan mah tinggal ngeluar we haseupna anu mulek hideung. Sanggeus kitu mah patua kampung ngajak ka jalma-jalma anu samemehna ngilu mantuan ngajaga di balai desa teh rek balik deui cenah. Tapi samangsa-mangsa ngariksakeun kaayaan di jero balai desa. Komo ningali babaturan angges kagaloler we anu eueuh yuksana. Ngagoler sakatabrang pabalatak.
malahan masa geus diriksakeun ku tua kampung yen eta teh lain sare cenah tapi kapiuhan. Atuh langsung we tua kampung dihirkeun kana koh-kolna. Tangi, rampung kabur, tangi, rampung kabur. Si Acung jeung si Jaka Peteng teh anu karak nepi ningalikeun nyaksikeun kana kaayaan saperti kitu. Jika anu kena ku tenung deui teu langsung buru-buru sadar kana kaayaan. Loh, patua aya naon? Oh, kabur lain eta rampung anu geus ditewak teh. Bener Jang, ayo urang tewak deui. Ayo atuh ari kitu mah ceuk si Peteng teh. Malahan mah si Acung oge tuluy ngabaretak we lumpat. Sakalumpat lampet teu puguh arahna. Padu nuturkeun patua kampung we anu di arahna teh ka belah kidul. Patua, ieu teh arek kunaon ka mana ieu teh? Nu tasa teu paruguh ge. Kuring kita bingung ieu teh. Atuh urang kira ngumpul heula ojong nu sajen supaya jadi mencar kayak buku neangan-neanganna. Atuh ayo. Dasar keriweuh berenang. Jeung sok teu puguh teu bisa nyekel kana pikiran anu saestuna. Ieu tua kampung teh ngadan balik deui we. Ngadan balik deui ka buruan balai desa anu syukurna teh geus ngarumpul warga-warga anu sajana. Batua ieu teh aya naon? Tadi ngetrokan kol-kol tapi pasti teh angka dia batua anak kalagau itu kumaha? Aduh lain gitu kuring teh jadi riweuh sorangan teu puguh kana lalabahan atuh sing tenageun lah puguhan di ge kuring tarek bobro udang tadi mah tapi teu puguh udang da ka mana nya dipikir-pikir mangan urang bada heula di dieu supaya bisa mencar puguh anu jug-jugeunana kitu maksud teh. Nah gitu patua kampung. Tapi enak kumaha atuh sok patua kampung ku patua we sok ayo. Nya ayeuna urang ngabagi we. Kuring ayeuna arek ka belah ditu sareng Jang Peteng katut Jang Acung ya ka belah kidul nu sajen mah sok mencar tong saurang tapi namun bisa mah duaan kudu aya baturna bisi aya baturna di eta rampung teh. Satu yo. Geus badami kitu mah tuluy kadang warga anu geus araya di tempat eta teh gembar we malahan mah pas eukeut di jalan papanggih jeung nu sajena tika aya duduaan jadi opatan saturina mah dibagi deui muru cenah ka tempat-tempat anu dikira-kirakeun kaburna eta anggota rampok anu pernah ditewak teh. Singkat cerita akhirna mah kadang warga teh baralik deui sabab teu bisa nyusul ieu anggota rampok anu kabur teh. Cag urang tuna kaayaan di kampung anu bejeuna hadeueuh cenah majar teh. Rampok anu geus sahe-sahe ditewak ayeuna mah kalakah kitu wae geus lalumpatan geus kabur deui. Satuluy nama anu tadi kabagian ngajaga teh bade dina kaayaan tatu malahan mah tika kapaehan sagala rupa tuluy we di alumbaran sakumaha mistina. Urang kocapkeun kaayaan si Jalu. Harita teh si Jalu keur ngadepong we di kolong hiji saung anu pernahna aya di tengah leuweung. Saliwat mah eta saung teh moal kaciri we sabab loba pisan disebut dening eta tempat teh kakayon jeung kacepet ku gawir di antara gunung-gunung batu karang. Malahan mah bala pisan ku jujukutan jeung rambu leuweung we. Saliwatan mah arek ka tempat eta teh moal nyangka aya tempat atawa saung di tempat eta. Merenah we pikeun jalma anu nyumput mah sabab kebelah dinya teh kaasup rada legok tur rada corob di antara dua gawir teh. Di jero saung kadenge aya jalma anu nyarita. Ari kitu mah si kalung teh keur eueuhnya. Nya mohon Kang, da aya balad urang anu katewak cenah. Nya duka eta duka kade kumaha tah ayeuna nasibna nah bener katewak atawa nah lumpat teh ka mana duka tah. Nya kembaya atuh ari kitu mah
kuring mah hayang nyaho we di dieu yeuh. Kuring arek ditungguan. Nya mangga atuh Kang. Tapi ieu abdi teh rada heran, akang teh geuningan terang ka tempat ieu. Malahan mah kuring dugi ka dieu teh geuningan akang geus aya di dieu we. Nuju calik punten ya Kang ya. Karena dewek disebut si Bahar atuh. Ari teh nyaho panjumputan aing lain mah. Kapan bener aing teh jeung si Kalong teh lain sakali dua kali papanggih teh. Nah, istilah nama dulur saha paguron meureun. Jadi pasti nyaho lah. Malahan mah bingung ka dieu kan ari lain we teh nyaho. Kitu nya Kang. Mangga atuh punten ya Kang ya. Geus aya mah sadiakeun aing ya. Hayang minum si kopi tiris oge peuting-peuting ya. Paindungan si Kalong. Mangga. Sanggeus kitu mah. Eta anggahotaran pog anu balanda si Kalong. Anu geus balik deui cenah ka tempat panyumputanana teh. Sarerea tuluy rareul. Tapi aya oge anu tuluy nyadiakeun sakumaha beuri pamenta tadi ku si Bahar. Waktunya rerek henteu karasa. Samang-samang sawaktu tereh kana wanci sumuh. Si Kalong teh geus balik deui we. Malahan maka tinggali pisan ku si Jalu anu keur ngadapong di jero kolong teh. Malahan mah si Jalu teh tuluy ngeser we nyahindarkeun awakna kana tempat tuluy leuwih merenah bisi cenah kanyahoan napun di tempat eta. Malahan mah mahena oge mikir bisi kaburu berang oge aya tempat anu bisa nyumput tapi bisa tetap naringakeun ka eta panyumputan teh. Nah jero hate si Jalu nyarita eta mancing anu kuring tadi ditalukeun teh ya. Tapi ayeuna bangun mah ditulungan. Dasar kurang asem. Kumaha carana eta nulunganana? Nah aku cara demit tika teu nanasa nu ngajagana. Pasti dah sababaraha ingkut bangun mah geus bener katewak ku kadang warga. Tapi bangun mah bener disalamatkeun apa mangge di jalan. Tapi mah mungkin babang di jalan mah pasti lagi disalamatkeun eta. Aduh menang hese-hese aing aya. Katingali eta opat jalma teh harasup we kana saung. Malahan mah si Jalu teh ngadegetan deui kana eta saung. Aya ngadedengekeun cenah naon wae anu diomongkeun ku maranehanana. Kang. Iya aing. Misi mana lain? Geus ieu Kang. Ya ada aya bala dia anu katewak ku kuring geus disalamatkeun. Untung bisa disalamatkeun keneh ya. Halus satu hari kitu mah. Aya naon Kang ya. Aing aya badamikeun dia. Nya mangga atuh Kang. Ponoho sebelum tong apalang tulungan tas eta tah. Si botak karunya euy. Yo ku kuring ditulungan bantuan. Halus maneh. Sok bro, beberes we itu. Aing arek ngawakok lah ya. Jeung Kang Bahar. Ngomong. Satu luina si Kalong teh nyarita. Aya naon sadaresna Kang? Kieu halus euy langsung ngomong maneh we. Kan Pandu geus mere tugas ka urang euy. Mere tugas naon Kang? Ieu. Kahiji keugeuh Juragan Darman teh. Kang, Darman mana itu? Lain, salah pok Juragan Soekarma. Aya naon gitu Kang? Ya ngukuhan hayang. Kolot-kolotnya eta doh. Hayang keukeuh cenah ngasaan Nyimas Layung Sari teh. Ngasaan kumaha cenah Kang hayang diletak lain. Maneh kok setengah arti we. Terus kumaha tuh Kang? Kieu dengekeun. Aya sugan maneh nyaho bejana kumaha ayeuna? Ari kitu mah teu acan runtik da kakang akang nepungan ka kuring na ge. Kayaknya. Kieu maneh nyaho Nyimas Layung Sari teh nu mana? Nu mana tuh Kang? Eta teh anu kumaneh dijorak di saung teh. Tanya Kang. Aduh, udah berat atuh Kang kayak gitu mah. Nah gitu. Jika nama si awewe tau ge boga ilmu pencaksilat bela diri anu lain bisa dilumayankeun Kang.
Nah kuring oge katingali itu waktu di eta diraponanku balat-balat kuring tika aya opatanana bisa we eta cuncat-cincetna puguhan gitu. Silonya jeung si Cekai oge anak buah kuring. Kalau sok jeung kuring tadi, kang kumaha kitu. Hese yeuh eta teh. Kuring we anu bisa teh. Ngan waktu ku kuring geus teh beunang aya budak ngora teh. Nya Kang, eta anu disaung teh anu eta teh sabenerna mah papangi harita Kang. Nya eta jika ka ditulung anta ku budak ngora jadi tiluan. Jadi opatan ayeuna papan. Jadi hese yeuh. Terus kumaha tuh Kang? Mana boga beja tuh tah? Are beja mah teu jelas Kang. Tapi na jiga-jiga Kang. Jiga-jiga kumaha ieu teh? Iya Kang. Di lemur Cihejo ning Kang anu sisi gunung Singkur teh. Nah gitu. Tah biasa nama tidinya teh. Biasa wae aman Kang lamun urang beroperasi atau usaha tidinya teh tah. Terus kumaha? Tah aya beja ti anak buah kuring cenah teh warga kampung Cihejo eta teh ieu umagatan jalma marupna mah cenah rampong padahal mah anu nu ngaliwat ti beja-beja anu kadenge ku kuring mah. Nah pas tadi neangan si botak teh nah kadenge ku pamuda anunya mah cenah nya dihitung-hitung mah cenah aya tiluan jeung awewe hiji tuluy deui tapi anu kuring katingali mah di jero lemur mah eta kuraya duaan tuh bangun duka tah anu hiji deui atawa anu awena mah teh pipisahan teh kumaha tah Kang. Eta kene atuh bija teh ari kitu mah. Da kuring teh arek nalungtik nu leuwih jero atawa bari teh ka haja deh Kang. Coba tujuan kuring mah arek nyelametkeun si botak. Untung si botak lamun mah teu betus atawa teu ngomong namun kira-kira curigakeun mah nya biasa we Kang. Kuring berenang lain tega ada kumaha deui. Nyaho ke halus sih halus oge ari kitu mah. Halus kumaha Kang? Lamun aya anu hianat beresan lamun masih kena bisa disalametkeun nya salametkeun kitu maksud aing mah. Nya Kang. Terus kumaha tuh Kang? Eulah aing kudu mikir heula yo. Ieu ari tugas di Juragan Bandung mah maneh kudu bisa nyegah ka ieu meureunana Nyimas Tayung Sari ujung batur-baturna berarti kudu kumaha carana supaya tetap aya di lemur Cihejo eta. Kumaha carana Kang? Pasti eta teh sabab aya cicingkeun di lemur eta oge maksudna mah hayang narulungan beuleur ka lemur eta sabab ku maneh diganggu wae atawa ku rampung-rampung dulu saja di ieu wae di diganggu wae gitu tah. Terus kumaha Kang maksudna? Nya tuluy we eta kampung teh kumaneh ganggu terus supaya eta tilu pamuda ujung Nyimas Tayung Sari tetep aya di dinya engke barengan Juragan Pandu cenah arek nu langsung ka dinya mah sabab karasa kusorangan eta tilu pamuda jeung si Wanujana oge deui ku ngaing oge geus hese ku sia hese deui nya bangunna masugan beureun ku Juragan Pandu tah. Kang, Juragan Pandu, Juragan Danu, poho we, Juragan Danu. Ari kitu mah kuring teu cangcaya sabenerna mah Kang, tapi mampukeun moal. Mone mah pokoknya teu cangcaya sia mah, tapi na mampukeun moal nanya keneh. Nah gitu. Karasa ku kuring mah harita ku kuring diraponan pukulasan jalma. Aduh, kuring sorangan. Kajalma anu hiji anu jangkung badag kuatan Kang. Kasit deh nya jangkung badag dah. Jangkung badag da anu tarung jeung aing mah jalma anu bejeunna leutik-leutik teu pati jangkung, teu pati badag di awakna mah. Kang, kuring ningali jalma eta teh. Sarua ka situ oge Kang, tapi na pas ke tarung mah kuring mah ngalawan anu jangkung badag we da eta anu rada ngabahayakeun mah sugan teh eta anu rada ieu na. Ari kitu mah berarti jika nama di antara tilu pamuda eta teh ari mangan atuh ari kitu mah dina ilmu ulin bela dirina tah. Lamun kitu mah oge. Waduh ieu mah kudu make den sujana atuh ieu mah yo. Nah gitu Kang aing oge jadi ragu sabab
nya juragan Danu teh lamun diukur-ukur mah nya saluhureun urang dina ilmu pencasirat kan juragan mah, tapi lamun kudu ngalawanan ti luar anu saimbang seperti kitu mah dina kekuatan ilmu bela dirina nya jadi canggih oge kuring ieu. Wah gitu berarti si Jana aek dibawa ka dieu bangun nama kudu dibere nyaho si Jana oge. Wah tapi bejana di kota mah mainan geus cenah disebut juragan malahan mapan dan pandu oge dibawaku si Jana. Nya eta kawilang urang teman adi sabaguron si Jana teh, tapi ada cengeng manehna mapan jeung Ki Guru na oge lebih lila ti urang mah geus langsung usaha asa bisa we nganyisieunaan kadang warga. Manehna mah ngulik terus malahan mah kadenya nama ilmu demit ti Ki Guru oge nyaun saya eta mah. Aduh jadi urang sahanapeun adinya nya teu naon sahanapeun adi oge, tapi asal aya dina pihak urang oge angan urang teh jadi di badeg aku sahanapeun nya kembae nu penting mah senang we urang mah geus biasa. Kumaha ka we atuh pake kumaha aing maneh mah maksudna sapuk lah kitu halus atuh. Atuh ayeuna kumaha rancangna nya aing balik di heula ye ka Den Danu jeung diarek badami deui jeung arek ngomongkeun kana situasina keun kembae. Nah manehna arek ka dieu langsung sorangan arek nuan heula si Sujana. Nah eta mah teu langkung manehanana sabab urang mah Dharma dititawa eta ku Den Danu. Nya atuh kembae atuh keur mang akang we nya atuh ari sapu kitu mah aing arek ini teh nya mangga akang. Teu dilatih dinya si Bahar satuluy nama init we ninggalkeun eta tempat. Barengan dina initna si Bahar si Jalu oge nuturkeun sameh-mehna si Jalu mikir lamun kitu mah tong tanggung ieu panyumputan jalma teh geus kapanggih. Ayeuna urang kudu bisa nyaho saha sabenerna jalma anu aya satukangna eta jalma anu sok ngaganggu teh kitu cenah pikirna si Jalu teh. Katingali si Bahar lembang nama jiga anu tenang we teu guru musuh teu gancang teu lawan, tapi nama lempang we bisa biasana. Jiga nama manehna teu boga curiga atuh si Jalu anu asalna ukur hayang nyaho kana tempat panyumputan rampung teh satuluyna ngunguntit deui we ka jalma anu disebut tadi si Bahar teh. Singket carita, dina waktu isuk memejana panon poe meletek si Bahar enggeus nepi deui ka tempat kampung anu disebut Kampung Cibodas. Eta Kampung Cibodas teh lamun di lempangan narahal make jalan motor ngaliwatan gunung mah ngan ukur sakitu jauhna, tapi lamun mapai lembur mah kana kudu ti kalohorna nepi ka lemur Cibodas teh. Tapi kulantaran tadi motong jalan teh ngagunakeun jalan anu kaleuweung atuh hari si Bahar mah geus nepi deui. Di sisi lemur Cibodas si Jalu rada bingung. Nah kudu ngilu asup cenah kana eta kampung atawa manehna arek balik deui. Tapi kulantaran penasaran hayang nyaho heula cenah tempat imahna eta si Bahar teh satuluyna mah si Jalu teh nuturkeun we tetep bari sasalimpetan nyumput ngunguntit ngan rada hese naon sababna sebab ayeuna mah keur kaayaan meurang teh. Aduh bake hese ya. Aduh cepat lain di leuweung ieu mah di lemur coba geus meurang ya. Tapi ningali kana kieu mah bangun mah lemur ieu. Nah tuluy ti ka imahna atawa cukup ti ka dieu wae engke bisa ditalingakeun. Tapi bisi ngaliwat hungkul bingung teh ieu ka ieu lemur teh satuluyna mah di lemur nu sejen. Tapi can pati wow di lemur ieu teh lemur naon ieu nya. Sajaron kitu si Jalu tetep we ngunguntit dina kaayaan anu teu jurigakeun moal aya we jalma anu nganyahwangkeun mah. Tapi lamun dilila-lila mah manehna bakal leuwih loba jalma anu harudang, jalma anu enggeus lumampah sakumaha saestuna dina kaayaan di kampung waktu harita. Si Jalu ge beukiri kipu dina naluntikna.
Malahan mah samang-samang sapapanggih jeung aya kadang warga anu sajan manehna api-api ngaharudumkeun kana sarungna ditutupkeun kana beungeutna bisi cenah aya anu nyangka jalma anu curigakeun ka manehanana. Di hiji tempat di tengah lembur pernah teh ditangkal sirsak si jaluk cicing we jika anu keur ngiuhan jika anu ngareukeun kacapek tapi tetempoan nama manteng we ka imah anu diasupan ku si Bahar teh. Nah bener we pokona mah eta imahna geus lari kitu mah sekapange banguna lah itu ya nama dah hese aya nama ana balik-balik deui we kitu cenah pikirna si jaluk teh. Cag urang teu da lalampahan si jaluk anu keur muru balik deui cenah ka lembur Cihejo teh. Urang kocapkeun kaayaan si Bahar anu asup ka imahna Den Danu teh. Den Danu anu pas euker si Bahar asup ka jero imah keur ngajemprak we sila ipis bari nyang harapan kopi panas jeung kulup sampel. Satuluyna si Bahar liuk nyang hareup we pahareup-hareup jeung si Danu. Malahan mah di asongan heula kopi ku Ki Danu teh. Geus sababaraha waktu kalimat mah Ki Danu tuluy nyarita. Kumaha hasil papanggih jeung si Kalong teh. Oh hasil atuh hari kuring mah moal lah Kang jang. Oh alus atuh hari kitu mah tapi kuring keur rada keukeuh tah kasih cegah jeung si Lenyai. Nah kitu jang. Di titah nalingakeun Nyimas Toyong Sari teh kalagah cenah kalengkitan teu nyaho ting ka mana di saungna geus baru eueuh. Oh kitu. Kembaya tuh jang. Naon maksud kembaya? Kembaya eta mah geus kapanggih ku Amang. Maksud aku Mamang. Ya kieu ya. Satuluyna parabat we si Bahar teh nyaritakeun pamanggihna dina laporan jeung wangkongan keur ngawangkong jeung si Bahar keur peuting teh. Si Bahar keur ngawangkong jeung si Kalong keur peuting teh. Tah halus ieu anu diharapkeun ku kuring teh si Jeka jeung si Lenyai ngan ukur dahar we garmul tapi na hasilna wah ngambek kamari mah kuring teh Kang. Nah aku kudu ngambek atuh. Sabal we eta ditah nempok namun tiga-tiga wae tika hese tika hasilna tika kalengeun tapak pembaya tuh jang. Da menurut ku Amang geus kata mah mun urang teh karja sama naon teh istilahna mah silih belaan meureunaan silih tulungan. Pembaya tuh ari kitu mah. Tapi aya kieu jang. Aya ki kumaha teh. Ieu jang. Si Kalong teh atos geus pernah eta cenah tarung tah jeung budak ngora teh. Da beurku ujang oge karasa ieu anu tiluan budak ngora anu keke Kang tiluan. Da papanggih jeung kuring mapan budak sileutik eta teh alin. Ieu jang di saung teh ku si Kalong dijorag cenah ku malahan mah mawa balasan jalma teh. Tapi na kalaka eleh kapan tadi dicaritakeun jeung kaasup budak eta anu leutik-leutik teh tah eta jang. Leutik-leutik eta malahan mah aya anu jangkung gede dilawanan ku si Kalong kalaka asor deui. Hari kitu mah berarti eta tilu budak ngora teh kaasup jawara ngora oge tah kitu jang. Lamun ku ujang kapanggih kamari anu jeung Neng Toyong Sari teh jeung urang teh anu nyatarung geus sakitu beratna geuningan jang tah komo ieu mah kata mah tiluan bakal ada hese tah jang. Ngarti kuring ke kamari kitu mah. Terus kumaha tukang jang tah. Geus ieu mah urang lain si geprek cawera ngandar jang lain kumeok mah dipacok tapi geus katingali moal hasil banguna ieu. Kajaba make jeung Kang Jana ieu. Jadi si Jana arek dibejaan wae nya kudu kumaha deui ningali kana kieu mah kuring moal sanggup ngalawan dua oge geus rada hese. Da kuring oge nyaho kemampuan Kang Kalong. Si Kang Kalong geus sakitu asor cenah nya. Nya Kang oge bener bisa wae asor jeung deui lamun aya anu bisa
ngalawanan akang tika komaya tiduanana nya kuring bakal berat ngaraponanan oge kajaba lamun hiji lawan hiji teuing aya kemungkinan wae tapi hiji lawan hiji oge jeung sileutik eta mah aduh tah bingung saha ngaranna teh sugan apal teu cenah saha ngaranna ai kuring mah teu apal tah kijang saha sana mah nyata saha atuh nya gampang aja eta mah ngaranna mah orang wanohan we bila perlu urang ini di kayak mana ngajakan wanohan akang masuk kemana-mana ngomong teh ya teperlu nyaho ngaranna merejang urang kumaha kayak ka si jana wae nya di jalan dari kieu mah urang bejakeun we sagarupa kakayaanana nya ieu mah hayang hasil beureunan nyumpunan kana kahayangna juragan Sukar mah teh nya tambah kumaha ujang we tapi baturan nya Kang nah ujang sieun ka itu nya kuring mah supaya nguatan we supaya naonnya yakin lah itu Kang Jana teh are eta sileunya jeung cekai kumaha ada ningali kana kieu mah urang tumuan we naon teh istilahna mah cenah datang deui kitu ka dieu dari si pamuda eta mah di kampung Cihejo tadi ku akal geus bejakeun ban ka Kang Kalung supaya ditahan jeung diganggu terus beres eta mah jang nya atuh alus kitu mah cang urang tunda kaayaan ieu si Bahar jeung Den Danu teh ayeuna urang ngaguar deui urang nuluykeun deui hanca carita kaayaan si Jalu dina waktu mangsa pecat sawen si Jalu geus nepi ka lembur Cihejo teh malahan mamarehana teh geus aya di imahna patua kampung geus reureuh malahan mah geus nyanet geus dahar sagala rupa idinya satuluyna tua kampung Cihejo teh geus nyaritakeun deui kaayaan rampung anu geus ditewak teh kabur deui satuluyna si Jalu nyarita hari perkara eta mah kuring geus nyaho Kang patua kampung upami patua kampung ieu mah paricanten kitu ka abdi teh langsung we hayang nalumti kana tempat panyumputanana nya alhamdulillah aya berkah tiasa ku kuring kauninga tah Pak di tempat naon teh eta panyumputanana teh kitu jang paingan atuh nembe dongkap sakieu beurangna tah kitu Kang tapi sanesku tika dinya deui kabeneran keur harita teh aya jalmi oge anu sanes anu keur ngarancang hiji perkara nya intina mah cenah hayang newak deui Nyimas Layung Sari anu kabeneran oge ngilu ngumpul sabab harita teh keur ngumpul aya kana 5 anana di tempat eta kaasup Nyimas Layung Sari tuluy karungu nyarita akang saha eta teh anu ngutit kuring teh atau anu arek ngarancang newak kuring teh kieu naik arek kadenge ku akang mah kitu ya naik duh jadi akangnya nya atuh wios Kang ngaranna teh mun salah masih Kalung jeung si Bahar mohon ari si Bahar kitu mah eta teh anu mau kagendar teh non teh kuring oge terang neng sabab geus pernah papanggih jeung tarumpan jeung si eta mah nya tah sabab penasaran kuring teh hayang nyaho di mana imahna eta si Bahar teh nya aya disebut cenah lemburna teh mun teu salama lembur Cibodas gitu sabab ku kuring kadenge lah aya jalma atawa kawangkongan nu ngomongkeun eta lembur Cibodas sabab bari kuring numpang ka dieu oge tatanya ieu teh lembur naon nya aya nu ngomongkeun lembur Cibodas gitu malah mah kuring geus nyaho kana imahna kitu nya Kang saya pisan ari lembur Cibodas mah kuring ge parantos uninga tapi ari imahna mah teu acan imah si Bahar mah teu acan uninga tah cek Nyimas Layung Sari teh satulina kumaha tuh ya waktu aslinya pantas saya ya Kang ya Pak ya tuh mangga tuh waktu aslinya ya karena saya aduh sok tekarawas gitu nya buya kahibur ya jantan pang beberapa nah kasadayana ngatur kunaun ka anu parantos like
komen sareng subscribe. Wilujeng apa tepang deui. Peramio.